Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu dipika hormat, tepangkeun nami abdi Ki Oktavia Kirana ti Sakola MTS Islahul Amanah kelas 8F. Dina waktos ieu simkuring bade nyampurkeun biantara kalayan judul ngajaga lingkungan. Tema ieu penting pisan sabab lingkungan teh tempat urang hirup, diajar jeung ngalakukeun sagala kegiatan sapopoe. Hadirin sadayana, ayeuna urang sering ningali masalah lingkungan di sabeudeureuh. Runtah nyampur teu pupuguh, plastik jebar di mana-mana, cai jadi kiruh jeung hawa nu beuki panas. Masalah ieu sabenerna lain hal nu jauh, tapi bisa mangaruhan kasehatan, kanyamanan, jeung masa depan urang sorangan. Lamun lingkungan kotor, urang jadi gampang gering, teu betah diajar, jeung sakola oge jadi teu karasa nyaman. Padahal, ngajaga lingkungan teh bisa dimimitian ku hal-hal basajan nu sering urang teu leuman. Contona, micen runtah dina tempatna, sakali urang henteu disiplin, runtah bisa ngabahayakeun kaayaan sabudeureun. Sabalikna, lamun sakumna warga sakola disiplin, tempat bakalan leuwih bersih jeung rapih. Salajengna, urang oge bisa ngurangan pamakean plastik. Plastik teh butuh waktu puluhan tahun pikeun lebur. Kukituna, lamun urang biasa moal botol minum sorangan, kotak bekel, atawa kantong kain, eta geus ngabantu pisan ngurangan runtah plastik. Saterusna, hal anu teu eleh penting nyaeta ngahemat cai jeung listrik. Nutup keran saenggeus dipake, ngareman lampu lamun henteu perlu, jeung henteu boros dina make alat elektronik. Eta mangrupakeun langkah sederhana tapi mangpaatna gede pikeun lingkungan. Hadirin anu dipika hormat, sakumaha pentingna usaha pribadi jang ngajaga lingkungan oge perlu gawe bareng. Urang kudu ngajak rerencangan, dulur, jeung warga sangkan sarua-rua sadar pentingna lingkungan nu bersih jeung sehat. Lamun urang bareng-bareng, hasilna bakal leuwih karasa tibatan lamun urang ngalakukeunna nyarira. Tungtungna, ku ieu biantara simkuring mihareup urang sadayana bisa ngamimitian kabiasaan anu alus. Ngajaga lingkungan dimimitian ti diri sorangan, tina kabiasaan leutik tapi dipigawe unggal waktu. Lingkungan bersih bakal ngajadikeun hirup urang leuwih sehat, nyaman, jeung nyenangkeun. Sakitu biantara ti simkuring, mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun kasadayana perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.